Atau rojan labu. Gak satu nih abion Kinan ke abion. Sok. Enggak sih dedenya. Oh, sampai kadenya. Kela. Oh nyeri pisan abi, awak abi kenal tuh. Berata rom. Bisa. Cinta nih. Abi ngaku pisan. Kadang mau poleh huyu. Di mana? Jangan rujak atuh nih. Nak di deh. Cing tarik. Nak di. Wah, abi nyeri pisan ieu. Genaheun. Kong tarik teuing ah. Tarik pisan. Capek. Nih, orang ngoray-orayannya didinya. Kudu atuh nih. Yuk, jangan geus balik yuk, panas. Yuk, rayan yuk. Capek kela. Sok buruk. Ada labunya. Oray-orayan mapan sawah ke jalan. Nah, lain gitu. Oray-orayan luar leon ke sawah. Wah. Sampai batu kita yang salekan. Udah mari. Wah, kita kan lupa yang salekan. Ya ampun. Mana koyo? Tuh bari itu tuh. Nyampe bisa tukang bogana. Ni moal atuh bae da bagur nu bogana oge. Tuh itu Siti. Jadi Mana? bari itu tuh. Itu gede. Launan ngomongna. Moal atuh maneh ni dewa. Bager tukang bogana oge heuh. Oh, teu bisi galak. Moal we. Hese anjir jauh. Maknya maneh di panjang leungeuh. Sia ngelola buah weh. Tuh bebeja Siti mau mana ta? Ente si Kuyung eta Nah, mah. jadi ka urang mana teh Siti, teh. Tah si Rata oge. Mana we Siti? Budak teh. Nih, buah pauk roti kene. Kuyung si dagoan. Kuyung. Si Jenal teh pamawananya. Nih. Kuyung dagoan. Anggur, palingan eueuh wae buah teh. Di alaan moronya di paling. Bejakun gara ka indungna. Tuh man. Mana si Siti? Hanya Itu tinggal heuh. Dagoan heula ka. Hai sate Siti, ini dia lah. Ngakun. Mana tadi lah? Abi balik ke siun ah. Mana ka mana? Tadi balik ke siun. Karepan di depan kok. Mana mana? Mana? Mana tarik-tarik teuing. Sayang tong ieu teh. Entong. Bataan we. Nih belum. Heeh, sok lah. Sok bataan. Bruin eta peprek lah. Mana atuh neangan eta neangan sireum. Nih, tuh sisi mana tuh sireum bawaan tah. Awas lah urang ajeuna. Sireumna. Mana? Bur, kita teh besi kabur. Sireumna. Sok
Ya adukeun jeung batana meh beureum. Au. Nah. Abi helanya di pacarna. Sok. Batan lain meh beureum. Atuh nih sirupna hiji. Deui awas heula. Sok kocekeun. Nih, nu cairan garing. Geus lah. Geus atuh. Da Sok cairan saha heula garing arium. Cinten apa? Ciduhan we. Embung geuleuh nih bau. Meh basuh. Bating meureun batana. Geus awas. In kabinya pamakekeunnya Rom. Sok. Wah. Si Ieu mah alus leungeunna. Heeh, da abi mah sok ngungkut kuku, abi mah sok dipanjangkeun. Ieu teh kuku setan arek maneh kuku kuntilanak sih ya. Teu we. Bae ah, eta teh sia urut nyisang teh maneh teh nyarangsang di dinya geuleuh. Teu we nih Eta kuku. Yang ngeunaheun tiis pisan ih. Bakal alus maunya. Bakal beureum konang geus disireuman. Pokona di bataan di loba. Ini ente lempurin ya. Bae, eta teh da emang ulah lembut teuing. Cing bener atuh eta. Kela atuh ini sabar. Mane mah jeung make iya tuh, mane mah make odolnya eta. Coba da ieu mah ku damar nih diweuh manein. Geuleuh siang robetan pusit. Ini bae atuh da atuh. Ada geuleuh atuh aya maneh. Bae we cuma urang. Teh robetan pusit geuleuh bau teh. Teh sikiin pamajikan urang. Iya kan sia mah awewe teh. Bae we da geus kakawinan. Saya teh da moal bisa tuh da jeung awewe mah. Bae we. Kudu oge lalaki jeung awewe. Hai ka ditu. Beureum kuning. Bakal aw. Bakal alus sain. Eta keur naon? Keur papacarannya. Di pacar. Kenal Siti ka dieu Nih bae we atuh nih da aya pamajikan urang. Saha? Sikiin. Nih geuleuh. Ayeuna teh mata kan diceraikan heula. Ieu teh ngaku-ngaku geuleuh awewe jeung awewenya. Oh, ani cerai amung cerai yang pacampur teuing. Nih bae we atuh nih asa aing pisan. Awas maneh. Sia Siti da sia lima awewe atuh mah nya jeung awewe. Bae we da kamari geus kakawinan urang mah. Ada moal bisa emang awewe jeung awewe. Ieu ceraikan heula ayeuna. Oh ani detik ayeuna anggo cerai Bu atuh nih sia teh atuh Siti ini da. Oh satu da awewe jeung awewe teu bisa. Moal kan awewe jeung awewe mah pacampur getih jadi bisa. Bisa we. Bu atuh nih Siti Siti ini mah maksa. Oh atuh maneh teh. Raen embungna geus cerai apanan. Can we da kuduna ge lalakina anu nyeraikeun mana awewe nari. Ih bae we atuh anu. Da embung urang mah. Pisan. Uka era mana teh Siti da awewe jeung awewe mah teu bisa. Tuh, uyung. Oh. Sia nih kan ngaranna oge anyang-anyangan nih. Situt. Nya. Heeh. Nih bae we atuh nih asa aing pisan nih. Heuin nih da mana ge hayang Uyung atuh nih bantuan kuyung. Oh mana teh situ teu bisa. Uyung Bisa, atuh nih we. kaditukeun atuh Siti. Da geus kakawinan kamari. Tapi anyang-anyangan. Meja sarua awewe lalaki. Ini da embung urang mah. Siti mah. Sia sa aing pisan. Da embung mana masih gajalu. Bae we urang mah jeung sikiin bae na oge. Kada mana mah awewe. Abi mah embung. Situt mana emang nih maksa nih da awewe jeung awewe mah ulah. Bae we atuh sia. Da mana mah awewe lah. Uyung atuh bawa nih. Dek naon ka Masa aing pisan. Jeung Mana ini anggar mana dan nyawa atuh. Sia kada bae we atuh da sikiin oge henteu ngomong nih. Ini atuh ngomong
bawa anu kuyung nih ka ditu nih. Dek naon ka dieu nih ngaliweukeun wae maneh mah. Bae we kumaha urang. Cicing ani. Ngiluan, berake ngiluan nih. Jeung jeung si kuyung deui we atuh. Cicing atuh nih. Bae atuh ngiluan urang leuit. Cicing. Kuyung buru maneh ngiluan di dieu sih. Di dieu mah. Karita tuh ujung bawa yuk ani karitu aditu. Aw, ringgir atuh nih da peureuh maneh nih. Ayo Mana ini nyeri? Nyeri nih. Situ tahu kan itu ani mah. Tuh jadi cari. Ayo cari kan. Enak karunya. Ayo mana ini? Bejakeun sama ucuk aing sia. Jong bejakeun. Urang bejakeun. Bejakeun we. Ayo urang bejakeun sama ucuk yuk. Ayo bejakeun yuk urang karu. Jong bejakeun. Ayo bejakeun ka maru. Ayo. Ayo buru urang. Situ nagalak ya. Iya, ini kok aing geus. Bejakeun. Ini mana ini? Rumah kira pisan si Eva. Ini cara pikir Gusti. Wah, ya si Arum ceri ku si Siti. Ibu nggak jero we, mabi mah bongi tuh di ditu yuk. Ditu cerik deh. Wah, ya si Arum. Nah, eta budak teh atuh mending gogorowokan, ari sok ngaruaskeun naon cenah aya naon meuli. Hari ngapikeun ka kieu. Ah. Naon, kunaon ai maneh? Iya si Rom posisinya di harayan, digebuk, didegungkan, terus tadi gitu-gitu. Asli eta teh. Posisi itu. Lain lawan tuh ai maneh. Si itu nah lebih gede tanagana dikit tah sirang. Iya tuh ayeuna ya asli. Oh, udah emang. Di mana? Tuh di ditu. Gua cepet di era ke batu. Di jalan yuk carikan yuk. Hayu orang Mana? buru di Aduh, kela ieu marman mah kompor. Orang ngontrol gua. Heuh. Tuh kela atuh nih. Wah, Cicing heula da indung teh kudu sunal heula. carikan ku eman. Buruan. Cuman Mana? tahu lah. Dikieu-kieu tah surung teh tah anak lungkeul. Agak sia atuh nih, asli sia mah. Udah ya. Buruan. Tapi kumaha mun dibejakeun saya teh ka indungna bener ha. Bae we aing mah teh sieun juk cokot mana indungna ku aing bergeskeun. Jol aing nyusul ka dieu maneh teh. Aing merek Kumaha we lumpat. mah wanion ke rumah saing pisan. Nyusul aing rek lumpat teh maneh we sorangan. Aing mah sieun. Naon da jeung maneh tadi na oge. Ente we urang mah da maneh nu macanana oge. Naon Mun ceurikna oge bae maneh. we jeung maneh we ka. Ente we urang merek kabur we rek balik ka ieu mah. Nyentong Mau saing we. pisan. Da maneh eta mah nu ngahareuyan ge si kerumna oge. Ngebugan kau. Lawan sia teh. Geus dilawan gede mah tanagana. Mana? Ada ka dieu aing maneh. Maneh we nu ngahareuyan si kerumna oge, nu nyen ceurikna oge. Tuh mana yang atuh carikan. Ayo. Nah, ai mana riweuh kela atuh. Da aing teh kudu pemanasan heula. Maya tadi kabur wah. Kedog sia. Ka mana maneh, ha? No. So wangian so jeger sia awewe. Geus Carikan heula.
Udah aing jeung kaceurik kitu kumaha cenah. Naon da tadi kumaha? Oh, kita mangga kebugan. Ngomong di kumaha maneh? Kebugan. Bukan, tadi teke cenah. Sungkeun. Nah si awewe sawanian pisan Siti. Naon atuh wani da tadi kumaha nih ngayungna. Kebugan. Kebugan soal. Sok kuyung ngomong atuh mana baturana di kumaha kan da si Krum. Yang nona panjang mana cenah duaan sia cenah. Tukungkeun mah tarik pisan disungsep sawa. Oh, disungsap sia teh anak aing sungsap cicing mana naon sawannya awewe sia teh anu bejakeun ka indung maneh. Jung we bejakeun ini teh sieun. Sieun sia mah da bakal marah jadi budak teh anger sia teh. Perseka budak teh. Sawanian kitu sia teh boga ciga moci kitu teh sia teh. Wah. Oh. Teh anu bejakeun ka indung maneh. Jung we bejakeun. Sok sepuh aing dibejakeun ka indung maneh mah digantung maneh ka indung maneh sia. Ya bejakeun lu mani. Sia, mangas sia teh Siti hari digantung ku aing. Eta anak aing. Kan tinggal Da si Kerumna Oh, atuh. da maneh pamawangna, beunana maneh mimitina. Budak urang mah bager, budak urang mah sia teh. Nah, jeung ulah pieu sok. Da ulah atuh dia dek naon di luar kuliah. Biasa maneh mameng mah biasa nage atuh nah ngiluan jeung badak ieu. Bah da yang ngiluan. Udah mah sok ngarsakeun naon teh anger sia mah. Geus tak kawin jeung si Siti atuh. Tuh da si eta mah dong nyaborkeun. Oh, tuh nya da maneh pamtina cenah. Lihat ah, kamu udah batur, ayo liatan rumah yuk. Liatan siapa nak Enggak sia, eta keukeuh nya sorotan wae sia teh juga bagong. Bawa kuyung ka itu. Maneh da jadi urang ke bawah gara-gara maneh. Da si itu mimitina. Oh, da maneh. Atuh dong kasih karum jol ngegebug teh. Atuh nah ajeng ulang ngiluan, urang ge hayang ngiluan tuh. Urang carekan, mana ngomong atuh bieu teh. Da maneh. Bela urang saing pisan. Kumaneh mah rek diberi geskeun. Udah sieun atuh, enggak mau.